Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati di pusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku Ibu Haji Dais sakulawargi dina ieu wanci anjeunna ngayakeun thalabul ilmi ku jalan peringatan Maulid Nabi. Sok ibu ajaran Bu, salaki geus goreng adat, salaki geus leuleus dijurungkeun salat henteu wae dae ka masjid. Da moal hese teh kudu ka warung Bu. Teu kudu heuh gitu. Solusina teh ku ibu kudu loba dibere sumanget lain susu. Gitu mata keur ngaji mah ulah kieu we. Jiga nu kuuleun. Nah uleun teu parargu meuni kaciri loba pikiranna teh. Meskipun di imah loba masalah pun teh keur ngaji mah kudu loba sedekah. Baca teh seru-seru. Kunaon ibu kudu ngaji, kunaon kudu boga pangarti. Ibu pulang anting ka Mekah, duit ayeuna dikorbankeun, ongkos nu mahal nu murah dibayar, belaan ngajual sawah, tapi teu jeung elmuna, tapi teu dibarengan ku elmuna. Naudzubillah mardudatun la tuqbalu. Ibadah salat ibu, haji ibu, puasa ibu, apapun ibadah nu berhubungan jeung Allah teu jeung ilmuna moal ditampi ku Allah. Naudzubillah min dalik. Jamaah mun keur ngaji nunutan wajar. Komo ti Sukabumi jauh, ayeuna di dieu kalah nunutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan, beki kolot awas ulah beki ngaco, embung salat repotnya jadi petani kalau salatnya dilali-lali, mentang-mentang waktunya tandur salatnya diundur-undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kirang kompak, kirang semangat, apalagi nu dilebet jika nuker laloba pikiran. Duka hoyong naon eta teh. Mung hapunten ibunya upami nuju ngawas mah komo ibu-ibu karena di rumah itu banyak kerjaan. Keur ngaji mah ulah di pikiran. Keur ngaji mah tong ngalamun tong ngahuleung fokus urang ngaji, bahkan diutamikeun keur ngaji istri kudu loba sedekah. Teu eling kakar gegek. Nya kumaha cewek lah. Daripada ibu hese ngajawab era bisi salah dina ti korok ngagenok mending bekaskeun bisi setruk. Bade leres bade henteu pede we da jalmi mah bodoh teh kudu bodoh alewoh ulah bodoh katoto. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam ibu-ibu nu hadir ngaosing tiasa angkat haji jeung umroh ka DMW. Amin. Hapunten ibu amin tarik hoyong tarik teu cekap ku kitu ari ka Mekah mah. Sanajan ibu amin tarik bedas sorak balas sayang ke Mekah punten bu daftar mah henteu tapi moal bisa ke Mekah da can daftar. Berarti lamun ibu hoyong tiasa dugi ka Mekah, ibu tiasa dugi ka Madinah, syariat ku ngadoa Allahumma baligni makatal mukarramah wa ila madinatil munawwarah, tapi teu cukup ku doa, ibu bisa ka Mekah syaratna butuh dukungan ti salaki. Sok cobian ibu nabung terus-terusan, duit geus ngagunung, artos geus kumpul, tapi salaki teu ngadukung da moal ini tidit. Leres? Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Iya robbal. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana kalimat syukur nu terakhir bacakeun ku ibu jeung ku bapak bisi aya lalaki nu ngaos ayeuna, bahkan ieu aya hiji nangtung digigireun keur ngamera. Hapunten bapak upami moto abdi teuing ti sisi bisi penyon abdina di dieu ti payun tah didinya di tengah nyelap jemrana. Sadayana bacakeun syukur kalimat ayeuna ku ibu jeung ku bapa. Sabab urang terlepas di alam dunia itu bade bahagia, bade senang, bade susah, bade sengsara. Itu karena Allah yang mengatur semuanya. Bacakeun kalimat syukurna alhamdulillah. Nu di tengah katawis kapanasan hapunten teteh bisi berubah nami nu tadina Siti Maesaro jadi Siti Moesirah. Nu tadina ece Siti Maimunah jadi Siti Moemane. Keun be diiuhan hakikatna ku Allah, syariatna ditendaan ku Bu Haji, ibu kapanasan ku matahari, sakek syariatna ku Bu Haji ayeuna teu kasaungan. Hakikatna mah apapun yang terjadi itu adalah kehendak Gusti Allah. Makana tetaplah bersyukur kepadanya. Bacakan alhamdulillah, sing kompak alhamdulillah. Makana ibu abdi bade naros ka jamaah, ari ibu ka dieu ridho henteu? Dipaksa ku Ibu Haji Dais, dipasian acis ku Bu Haji Dais, diangkatkan umroh gratis ku Bu Haji Dais. Ternyata jamaah punten teteh bade mapaikeun sorban, ngingwa kaki ku abdi dipandu sambil sholawatan nya. Pohon ke dipandu sambil sholawatan. Liren we heula teteh nu cantik nu gareulis mangga. Engke we pados teu ngawagel urang sambil ke muhasabah terakhir dipungkas ayeuna satajan muhasabah ku gelar sorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana hayu ubuh sama-sama Bapak, urang tujuan karena Allah di dalam ati taya kajabi dina dinten ayeuna urang bade ngaji tolabul ilmi nu diayakeun ku Ibu Haji Dais. Syukuran ka Allah urang sanajan ngongkos nyalira, berkorban nyalira, ibu taya nu muruhan ka dieu ayeuna, tapi Allah yakin anu bakal muruhan ka ibu jeung ka bapa nu angkat ngaji. Luar biasa pahala ti Allah, luar biasa buruh ti Allah, lain ngukur duit, lain ngukur dunia jeung harta. Setiap langkah kaki ayunan tangan ibu angkat kana pangajian, dosa ku Allah tadi getos dihampura. Amin. Alhamdulillah. Makanya yakin jamaah tong boro-boro ibu abdi oge sami nu keur nyengsele di payun ibu ieu teh gaduh dosa. Leres ageng jeung alit gede jeung leutik na dosa telepas eta mah kumaha nu migawe dosana. Ngan pastina awewe mah panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap aja sanes itu. Astagfirullahaladzim. Da ieu nu make seragam ieu. Mohon Bu, nu di payun abdi teh di sangarepan kudu garede hitut. Abdi momonya seulan moal protes, kunaon ibu ngajawab gede hitut, pang ngajawab kitu berarti ibu teh rumasa eta teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok sadayana bacakeun kalimat syukurna dengan bacaan kalimat alhamdulillah. Lahir Nabi Musa Jati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati di pusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku Ibu Haji Dais sakulawargi dina ieu wanci anjeunna ngayakeun tolabul ilmi ku jalan peringatan Maulid Nabi. Sok bantuan nyora ibi siap? Biasana dina meja di panggung sok aya cai, tapi ieu mah teu aya cai, ujung-ujung teuing cai kopi, cai keheula ulah waka protes keheula. Ada boro-boro atuh dah hidang si bapak ieu tinta teh halau hayo we kana
ibu-ibu bapak-bapak kadang wargi abdi calik di payun sadayana sanajan teu aya nu masih hancai nu penting urang tujuan sami angkat di bumi bade tolabul bantuan nyora ini ku jalan cinta ka nabi ku peringatan maulid mugi-mugi sadayana jalmi nu hadir dina ieu wanci payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Amin. Kurang kompak amina. Amin. Pokona abdi mah sawai ibu nu hadir ngaji tong ngobrol tong nyora salagi abdi encan di ngajak nyora. Ngan ketika aya bahasa abdi kadituna jadi doa mohon abdi hoyong diaminan ku sarerea. Siap? Siap. Awas. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna kalabat ku Ibu Haji Dais travel DMW wisata Dais Mandiri wisata dina waktos ayeuna ieu acara diselenggarakeun bahkan ti kamarina ka abdi nelpon wae sabab ieu rencana direncanakeun ti anggalna ieu acara. Luar biasa nu hadirna katawis rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, aya para pamudi jeung pamuda sok sanajan dina ngaji kurang pati kacara. Ngan hapunten ka panitia terutami ka Ibu Haji Dais sakulawarga. Tepikeun ka ayeuna geuning cai teh encan aya. Eta si bapak nu neangan cai menikat leila. Moga-moga hirup di alam dunia kumlendang urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nu dinten ayeuna sami aya nyawa sing payus mungguh mantena ku jalan ngaji ayeuna di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga sadayana nu keur ngaos ayeuna dijantenkeun ahli surga amin. Tah geuning tarojol kakarik aya mejana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ibu lanjut. Teraskeun. Uyos dugikeun ka lohor. Pamikeun ka jam 2. Masya Allah. Udah mah cantik, udah mah garaya, udah mah acukna menikat sagara rinding. Ieu diajak ngaos tepikeun ka jam 2 ge siap. Berarti ibu-ibu raresep ngabohong. Alhamdulillah. Tarajol cai menikat leutik. Aduh, ari panggung di Kembangan. Ari panggung menikat mewah kumaha ya Haji Dais ai cai menikat leutik. Ini air putih merekna Majlis Ar-Roh. Air doa dan sholawat. Mata kita air doa bener gitu. Lamun ibu ayeuna gaduh keluarga nu kirang sehat geus ayeuna ditamaan ka dokter teh cager wae tasok mawa cai nu kieu nu herang dibikeun ka kiai ka ustad hoyong pangdoakeun abdi gaduh pun anak teu domang abdi gaduh caroge kirang sehat matak mah Haji Dais pun teu ieu teh saha nu geuringna punten kapan ngasongan ieu ka abdi saha nu teu damang saha nu kirang sehat abdi nyuhunkeun namina ngaran jeung bintina sing puguh da abdi mah jelema cager dan ngan abdi teh kurang cager nama ieu teh tunuh perjalanan teh punten ibu tah aya urang Sukabumi di dieu. Abdi teh wangsul ti ka daerah Kecamatan Cikmas, Kabupaten Sukabumi. Abdi teh ti Cikmas tah, nuhun. Abdi teh wangsul acara ti Cikmas, wios teh naruskeun oge. Geus genep hari abdi teh ibu petualang ka ditu ka dieu teh acan wangsul, wios teh naruskeun oge. Tunduh ieu teh asli tunduh. Tah ieu tunduh mah da moal hade kuno diobatan kuno kieu. Tah eta kunaon ibu? Di mana atuh ayana geuning kopi eueuh wae datang kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami
tanpamu oh kopi. Tidak usah merepotkan. Saya gak mau merepotkan ibu-ibu karena saya tidak ada arti. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Lanjut itu lanjut. Keriweuh mah jeung dais neangan kopi. Aduh, Bu. Salawat berkah kasalamatan mukja salamina dicurah limpahkeun ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu janten umatna. Mudah-mudahan sadaya nu kumelendang di alam dunia urang nu miharep kana syafaat Kangjeng Nabi jaga di yaumul qiyamahna barokah ieu pangaosan dikumpulkeun ayeuna ku Haji Dai sareng panitia sadayana. Hakikatna urang ku Allah Subhanahu wa taala dikumpulkeun ayeuna, mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun jaga di surga bari kenging syafaat ti Kangjeng Nabi anu dipika cinta. Amin ya robbal alamin. Master of ceremony kaharti henteu paingan ngahulang oloho. Da eta teh punten ibu upami ngarah dibahasakeun mah master of ceremony teh lain bahasa Sunda tapi bahasa Inggris. Sementara ibu-ibu 90% asli yang hadir teh mual bisa bahasa Inggris. Bener? Terang ibu Inggris. Abdi mah mekel kuncina dina mobil. Kunci Inggris. Bahasa master of ceremony eta teh bahasa Sunda sanes, bahasa Indonesia lain, tapi kalimat master of ceremony adalah bahasa Inggris. Naon artina mun aki-aki nini nyebutna protokol. Atanapi MC pengatur acara ngan abdi rada gaya kapan gitu barokah kopi barokah bahasa Inggris mah tehnya datang uceuk buun ya teh jauh atuh jeung permintaan minta kopi trojo enteh kumaha ieu teh pun teh jadi pasing sangkieu da ieu herang doi Gusti berarti tilu anu gering teh ieu tilu nu gering teh tilu anu dua madina gelas nu ieu madina ieu berarti tiluan hapunten ieu teh penyiksaan keur panitia bet atuh ka abdi mere bolu ieu rek kumaha nya ieu mah huap ieu nyekel mik punten di mana-mana tara aya nu ceramah bari ngahuap punten Bu Haji nu kieu mah sanes di kana mejakeun mangga teh ayeuna persiapkeun keresekan kanggo dibahankeun cici tak geuning kopi mohon Masya Allah nuhun teteh wartoskeun ka Haji Dais alhamdulillah berkah tunu abdi hilang ngan asli abdi teh budaya teh acan sarapan asli dah atuh mah nya kudu bohong mah ceuk ieu teh abdi teh rada leuleus tuur teh tanagi teh kirang tah biasa mah ari tanagi kirang mah ieu teh kirang cairan tubuh punten Mah Haji Dais damangna teh ku Pocari Sweat biasa atuh nah ada cek medis pengganti ion tubuh cairan tubuh teh Pocari entah eta mau tara di matara nyusu tara susu itu bukan untuk kaum Hawa untuk kaum bapak sok ibu ajaran Bu salaki geus goreng adat salaki geus leuleus dijurungkeun salat teu wae daek ka masjid da moal hese teh kudu ka warung Bu teu kudu tah kitu solusina teh ku ibu kudu loba dibere sumanget lain susu teu eling salaki tara salat berjamaah kala dibere susu atuh boro-boro kala berjamaah dititah ke kala ngagengel di ieu mah eling Mah Haji Dais kumaha jamaah teh kararieu parah ieu mah dibawa ke Mekah ge moal bener ya Bu amang we ku ibu buktoskeun ke mohon upami saroga ibu di orang berjamaah baju berjamaah gerak amas
masjid geus salat lohor teh geus waktuna subuh ya gudang ku ibu teh kan diberi susu asli tah kalau ngagantel sal gitu sumangetkeun tah ieu mah kakarek calengkeung batur geus repeser ieu kakarek calengkeung teu beda jeung eho ieu cicing bunuh teh yang seri tong maksakeun nya dari keur ngaji mah ulah ningalikeun ka pusing lah peupereun di imah loba kabingung atuh nya bener teu kitu mata keur ngaji mah ulah kieu we jiga nu kuuleun ngahuleun teu parargu meuni kaciri loba pikiranna teh meskipun di imah loba masalah pun ten keur ngaji mah kudu loba sedekah baca teh seru-seru lain salah wae kaliru eta teh yo kudu apal ibu bisa ngebedakeun salah wae jeung kaliru ari salah wae mah mutlak teu bener tah salah wae ari kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud heuh da euceut lain kitu maksudnya tapi da jadi kacaletot kitu eta teh kaliru Bu siap keneh siap nu dihormat kersana pengatur acara geus nu tadi master of ceremony protokol wabil khusus Mahaji Dais selaku sahibul bait sahibul walimah dia itu walimah ngayakeun acara judulna Maulid Nabi Mahaji Dais keluarga besar DMW Dais Mandiri Wisata cenah geuning kamari mah Farhatul Qulub masih kena aya janten Mahaji Dais memang luar biasa sok Farhatul Qulub dilareskeun ku Neng Indah ku putri tercintana Mahaji Dais gaduh deui DMW Wisata mangga ibu bade ka Haji Dais ka DMW mangga ngan panggitan betah we geus karot ke bajeng kolot deui nya cenah muhun numora jeung numora deui da anu geus parompet ge mah nya rompongnya lelepet mending kieu eta jeung nini deui muhun alhamdulillah tos 2 kali keberangkatan di DMW bahkan kamari Haji Dais teh nelpon Neng gaduh nomor caroge Neng teu naon Bu Haji Dais teh tara-tara nanyakeun sion-sion teh hayangeun ka salaki abdi kitu ya kami teh ibu meskipun saya berat hati ternyata ulah goreng sangka baca ka jalma pasikeun we nomor pun lanceuk caroge makan standby di Mekah ayah nelpon Bi ada apa Haji Dais katanya minta dihandle di Mekah Masya Allah alhamdulillah kamari keberangkatan pun lanceuk tiasa ngiring ngabantos kanggo DMW Dais Mandiri Wisata mau ngapunten mama kamari teh nemu tauibna sanes caroge sanes pun lanceuk rasan pun lanceuk terus di handle ku travel El Haromain nya aya rerencangan pun lanceuk namina Ustad Sodik dilereskeun anu DMW teh alhamdulillah kamari sepuluh lanceuk siap cenami bilih Haji Dais memerlukan mah selagi abi mampu tapi hapunten mama da pun lanceuk mah teu gaduh modal mantap wayahna we modalan heula modalan teh bogan modal salaki abdi maca mun alhamdulillah kalau tenaga apapun yang pun lanceuk bisa mampu insyaallah untuk tamu Allah pasti bisa melayani karena ingin berkah dari para tamu-tamu Gusti Allah sareng para tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya mah doa yang terbaik kanggo Haji Dais, kanggo DMW mudah-mudahan tetap jaya lebih berkah. Amin ya robbal alamin. Nu dihormat ibu-ibu sadayana nu saratia Nutara Wadu ngaos ayeuna ibu judulna bilih abdi lepat teu aya judulan aya ge kemam mun biasana sok terpampang sepanduk di belakang tapi ieu mah teu aya tak kudu kieu bade muludan bade rajaban bade nikahan bade hitanan jero-jero nama pangajian sabab urang dituntut ku Allah untuk melaksanakan tolabul ilmi kunaon ibu kudu ngaji kunaon kudu pangarti ibu pulang anting ka Mekah duit ayeuna dikorbankeun ongkos nu mahal nu murah dibayar belaan ngajual sawah tapi teu jeung elmuna tapi teu dibarengan ku ilmuna naudzubillah mardudatun la tuqbalu
ibadah sholat ibu, haji ibu, puasa ibu, apapun ibadah nu berhubungan jeung Allah teu jeung ilmu na moal ditampi ku Allah, naudzubillahi min dalik. Makana urang ayeuna ngaji ami meunang pangarti ieu syariat ku thalabul ilmi ku ngaji ibu meunang pangarti sing bisa ditampi ibadah ibu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mapai jalan kurang kompak. Sok nu tengah nging ngalamun wae. Mang Aang lupakan dulu. Da ibu teh keur mikiran Mang Aang teh. Aang suran. Lain Aang haji, Aang suran. Muhun. Aang suran kapan nu geus kolot kieu mah moal aya ratu cinta mah moal geus kolot. Ibu mah keur kieu geus kolot kieu mah ieu teh kerja ratu tempo. Yuk mapai jalan ngajugjug kapangaosan. Ari ibu ti lemur ka dieu teh pan boga tujuan rek naon? Anak atuh ka lemur deui. Sok balikan deui teu kaci. Mapai jalan ngajugjug teu karasa capena da nganggo kendaraan. Ibu punten upami tinu jauh pasti ibu nganggo mobil, tinu tebih ibu pasti nganggo motor. Tapi punten ieu bilih aya tatangi nu caket di dieu, aya nu leumpang, aya nu mapah, aya nu jalan kaki tanpa naik motor, tanpa naik mobil. Semua berkorban karena pengajian. Nu tebih komo di Sukabumi naik mobil asli eta mobil teh teu dibensinan ku Haji Dais. Tah nu rombongan punten ibu teh manikat belaan ayeuna baju seragam meuli heula belaan nganyuk heula. Da eta teh henteu diongkosan henteu ku Haji Dais teh henteu teu dibensinan da mobil na nu batur teu diongkosan ibu. Ternyata ibu ge nu leumpang teu diberi duit. Bener teu? Buhun Bu. Buhun, tapi punten ibu kana ngaji mah segala hal sesuatu yang kita lakukan untuk berangkat kana pengajian moal aya nu mubadir, moal aya nu mubah, justru urang idit ngaji apapun yang terjadi ngalengkahkeun kaki jadi ibadah. Kompak bantu leumpang kana ngaji suku dilengkahkeun jadi ibadah. Oh awas, nu teu nyora awas. Leungeun dikepatkeun kana pangajian mah kepat leungeun jadi ibadah. Bujur diuk ibu didiukkeun hakikatna ku Allah, bujur diukna dina ngaji mah jadi ibadah. Nundutan cek saha? Sok jawab. Jawab eta ibu ti mana? Menak habis nunutan jadi ibadah. Heula abdi mama santren ibu punten can pernah aya ustad jeung guru ngaji nu nyebut keur ngaji nunutan jadi ibadah. Bu, tang bora-bora ibu nunutan nu bentak can karuhan, mata kapunten ibu tujuan samakan. Bisi aya terselip dalam hati, terselap dalam dada. Ternyata ibu ini tadi ayeuna lain rek ngaji, tapi aya nu init ka dieu ayeuna panasaran hayang ningali abdi. Aya nu kitu? Aya. Mata punten ibu mun hayang panasaran hayang ningali abdi, tinggal aya dina YouTube atuh. Ibu karunya jabat jauh, jabat teh di bensinan, jabat teh di ongkosan, nu leumpang jabat teh di buruhan, eueuh nu mere duit, ibu ka dieu mubadir lamun karena hayang ningali abdi. Yuk tujuan sing sami mending niat bade tolabul ami dosa ku Allah dihampu. Oh, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Angkat sorana salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aminan Haji Dais sareng jamaah nging waka sanes doa eta mah teh amin. Teh heula pan acan doana ge nami nyebat nami Haji Dais nu bade didoakeun. Sanes ari ibu teh jadi ternyarana mungkin ieu teh taruh henteu. Sok itu nu di tukang punten Bu, saya mah tidak melarang bisi ibu nunutan ulah kalah nunutan mending sarewe sing ti berami betah. Abdi mah teu
nyarek mangga jamaah mun keur ngaji nundutan wajar. Sok bantuan jamaah mun keur ngaji nundutan wajar. Komo ti Sukabumi jauh ayeuna di dieu kalah nunutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Nyebut kurang ajar ya. Pang sisina ada kaciri atuh. Jawab pang sisina, jawab pang harupna, jawab pang tarikna. Sok rek teu kaciri kumaha nyebut kurang ajar eta. Iya di antara jemaah nu edan teh nu ieu. Kakarek abdi mah demi Allah ku cuma disebut kurang ajar. Bener ieu mah ieu mah kedah diruqyah. Yuk ayo balikan deui. Majida isareng jamaah mugi ku Allah ditambih-tambih barokah. Amin. Doana mugi diijabah. Ibadahna istiqomah. Amin. Ya robbal tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot awas ulah beki ngaco embung salat sabab itu kewajiban kita cicing di negara Republik Indonesia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanajan Kangjeng Nabi teu aya di Indonesia tapi lemur Nabi mah di Arab Saudi ngan sarua ciptaan Allah. Siapapun ibu yang diciptakan oleh Allah, ibu cicing di daerah negara kekuasaan Allah di Indonesia geus merdeka, omat ibu tong ninggalkeun ibu kudu bisa ngajaga 17 rakaat. Benar lain Agustus. Itu nu di tengah nyebut Agustus. Cek abdi ge ieu bawa virus di nu hareup. Tinu nyebut kurang ajar ka abdi. Kalau ditu katepaan nyebut 17 Agustus. 17 rakaat sol lohor sabaraha rakaat, asar sabaraha, maghrib, isya, subuh. Jangan engkau tinggal karena itu Allahul kafi rabbuna aqsadnal kafi wazadnal kafi alikulil kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali, mentang-mentang waktunya tandur sholatnya diundur-undur. Repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang, mentang-mentang dagangnya mahir sholatnya di akhir-akhir. Repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir, mentang-mentang banyak penumpang sholatnya digampang-gampang. Allahul kafi rabbuna kafi wasadana kafi wajadana kafi liburil kafi hakanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Mun keur ngaji kudu jempe pena unggul bantuan. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae HP. Tarik komo bari kalah tibra sare awas digonol kelong benar cicing tong protes ibu abdi mah kumaha lempengna huntu we nu penting mah jadi doa di sadayana. Lah iya geus katepaan nu belah dieu beh katuhu geus goreng sangka eta ka abdi. Punten ibu demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Mun ari jalmi mah normal gaduh kahayang, gaduh cita-cita, keinginan abdi wangsul ti dieu sugan jeung sugan, balik ti dieu teh jadi nama-nama dulur. Karena duit deui. Karena abdi mah jeung mah haji da istos kenal, geus asa jadi dulur baraya. Ibu ayeuna papayunan payun jeung abdi di hareupan kuno aredan jadi baraya.
Alhamdulillah. Tasawur Kanjeng Nabi berkah silaturahmi seueur wargi loba baraya abdi wangsul aslina moal hese narima amal kasaean. Jang naon ece amplop teu butuh abdi mah. Ku eusina ge punten Bu geus maot mah teu butuh. Bener teu? Da maot mah moal mamoa amplop. Maot mah moal mamoa harta. Betul? Mah Haji Dais dan ibu kamarina ibu nanyakeun nganturkeun putrana dicanak Mah Haji Dais nah henteu ngan Mah Haji Dais ibu natos aya di lambarja bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku putrina anu solehah saha buktusna Mah Haji Dais. Ibu ge geus maot mah kabeh ditinggalkeun dunia mah harta naon rek dibawa maot kecuali satu eueuh deui nu bakal dibawa maot ku urang iwati amal urang dan nu maotna oge urang sanes soleh. Nah ari ibu kalah jejeg mawa amal soleh engke soleh mawa nu saha mun maotna atuh kudu areling ari ojo urang maot tuh dibawa amal batur nu soleh engke soleh maot ngegel curug teu mawa amal da amal dipokus eta nu dicanak mah amal urang ibu berarti urang hirup di alam dunia rek maot persiapkan amal urang teh nu kumaha nu sae cek Allah dipayun Allah nu hade ulah sombong ulah balaga hirup di alam dun lain tempat sombong lain tempat balaga segala rupa gede bikin ku Allah maknya bahasa syahadat dibaca we asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta teh kalimat syahadat tapi ibu teh bisa malik nanya ka diri tina kalimat syahadat bacakeun ka diri balikeun tanya syahadat nu nyiptakeun urang syahadat nu hirupkeun urang syahadat nu rek ngamaotkeun urang syahadat nu ngakitu-kieukeun urang di dunia palesatkeun ka ditu tuh kaluhur eueuh deui kieu na urang iwati kagungan dat Gusti Allah kabeh geuna dicanak deui ku Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu make baju seragam kieu sarua ieu teh kagungan dat Allah. Ibu nu make tiungna beureum jeung ayeuna tiungna ungu sarua nu make baju hideung ge kagungan dat Allah. Dunia nu dat Allah, harta banda jiwa raga nyawa nu dat Allah. Matak tong sombong tung balaga eta teh titipan ti Allah. Ieu mah keur ngaji kena-kena ayeuna geus ka muka puluhan kali disebut haji kakarek ngaliuk tadi disebut haji mahal cenah kamu kate 40 juta ayo mah disebut ojo teu ngaliuk teh ojo hajah ieu teh bedul punten Bu pakat haji eta mah punten Bu sakadar ayeuna babahasaan urang bisa dijieun kedok teu saeutik anu geus minang ka Mekana bohong nama terus-terusan betul? Teu saeutik ibu ayeuna ka Mekana minang tapi koret mah anger wae aya nu kitu aya aya di dieu haji koret aya aya nu beunghar sombong aya tah tong aneh nu ngajawab aya teh nu ngadongdelekan harta batur eta teh batur mah meureun leuk ibu sombong teh geus jadi haji leung meureun batur mah sombong teh boga perhiasan dina pada doraka ge aya keneh sombongkeun anak ari ibu ieu Gusti kadang boga geulang hiji baringan ukur 2 gram aya we gagaro deukeut eting geuleuh da aya nu kitu teh aya segala diomel ini karena pengajian bulu dan milu udunan hantu ari snack hayang 2 gerak da aya nu kitu teh aya aya tuh jalmi lagi di tukang dilipen mah ce Bu nah nu kena disombongkeun semua harta titipan dunia titipan pangkat dan jabatan titipan kenapa kita suka sombong dengan titipannya benar motor digandengkeun kenal pot make nagara motor ninja munikat balaga juga nu gede tanaga alah podol sero manaja dina motor ninja leungeun munikat gede tanagana make tato lah di udag soang mah eleh anger Bu bahasa yang tidak pantas kita keluarkan tinggalin anak zaman ayeuna anjing ari jajan cilok naon nu kena disombongkeun semua titipan innalillahi jalma korete meregehe hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan
imah jengaga desa. Tekaci sawah lega hirup telila jabancan merek maweh kabatur jeung ka tetangga jeung ka baraya geletuk maut mati heula dunia ditinggalkeun emas dikantunkeun kongkorong panjang ditinggalkeun milik salaki dipake kawin deui. Sing mikir kadinya Bu mata abdi mah lain teu hayang boga kongkorong demi Allah teu boga lain teu boga duit maksakeun maka duga meuli da ayeuna ge bakal menang ti Mah Haji Dais. Ngan meureun mikir dua kali tinggal di Mah Haji Dais nganggo perhiasan dan tidak. Karena apa? Tujuannya bukan itu untuk hidup di alam dunia. Persiapan amal sebelum datang ajal. Abdi mah ibu sok sieun, kabayang meureun ku ibu ngaji teh capek, ngacaprak di paeun ibu teh lain ayeuna enteng. Tuluy abdi dibere duit ku Mah Haji Dais dibelikeun kana kongkorong. Kakarek saminggu geletuk modal bade kumaha nasib ka kongkorong. Kapangihkeun ku salaki atoheun kawin deui mas kawinna kongkorong eta. Wadang ceramah di Mah Haji Dais. Coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti nu aya dina grup WA. Amit-amit. Pertemanan yang menyakitkan. Sok tayo para besti-besti lah ojek kita baru besti. Komo anu wanita sosialita mah aduh unggal poe minggu teh senam. Jeung si Besti. Aduh meuni pamer kasih Besti boga kongkorong teu sakara-kara maot mati heula salaki kawin deui kasih Besti eta nyamper senam. Mas kawinna kongkorongna. Naudzubillah men. Kasihannya cowok rungkat Besti hirup kitu mah aduh di dunia sangsara di akhirat merana cilaka. Naudzubillah men. Bu mantap persiapan amal sebelum datang. Apa amal yang pertama ibu yang Allah manfaatkan luaskan di lapang kuburnya di alam barzakh na dicangkeun satu tina sedekah jari. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Semua insan yang bernyawa ieu nu hadir ngaji ieu teh anak jelema ibu teh dikandung dilahirkeun teh tina rahim indung urang geus maot berarti urang ge nu jadi anakna bakal maot. Betul? Bu, ibu, saha nu bade maot abdi ge sami. Ece, komo, tegas kolot. Umur mata lami, bayi masitin wasapin antara 60 tahun jeung 70 tahun. Mata teteh punten bisi ayeuna tos 58 tahun meureun sataun deui. Nu paling tos 60 tahun sapoe deui, buat. Abdi bade iraha duka ada umur manu Allah. Duka ibu nu maot manuti payun duka abdi nu paneuri. Duka sabalikna abdi nu ti pangker tukang son nu ti heula. Jung mang tukang son mumpang loba warga jamaah nu keur ngaji ayeuna diijabah doana. Mang tukang son mudah-mudahan ka surga bareng jeung salon-salona. Araya. Siti Khadijah tinggal ibu pun terjanda kaya seperti Mah Haji Dais. Ngan pedaben kenal Siti Khadijah mah 40 tahun usia nak nikah ka Kanjeng Nabi usia seberapa tahun? 25 tapi usia Siti Khadijah 40 tahun. Kecantikan Siti Khadijah mengalahkan kecantikan wanita-wanita nu aya di Bandung di Sukabumi nu umur 15 tahun. Balas geulis-geulis na Siti Khadijah. Ari urang tingali kakarek 30 tahun geus keriput. Salaki geus bingung ningali pamajikan teh. Malam Jumaah bare tosok dikekepan ayeuna mah ningali pamajikan teh kana ditapakuran. Salaki meuni teu eureun melong. Ya Allah geuning pamajikan teh mirip Kunti. Kutang pegat talina sabelah dipake keni. Susu ditoel meuni toya-goyang. Di bawah nangkara kala juga ceplok nok nampuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok ya Allah. Di bawah nyangkere kalah bahe Gusti. Dikenyot kalah nyelapna huntung. Syukuran kana hitung-hitung ejal masuk urat tuh eta. Ibu ge punten da Bu, upami ngaran di jurung ku nafsu mah ningali salaki punten Bu ya Allah. Salaki teh tingali dulu ganteng, dulu kasep ayeuna kumaha? Jika opak bubuk. Suku jebrang, untuk koneng, sare boro-boro hayang ngadeukeutan kalah keong ningali sare salaki meuni calangap. Jeung kerek jeung bau bari eueuh huntu. Kenapa ibu bertahan dalam rumah tangga? Kenapa ibu bertahan dalam ayeuna pernikahan? Sabab ada modal kasih sayang. Ku cinta mah geus teu aya celah naon cinta. Betul? Mata salah niat ibu mah
cenah neng ka budak teh cenah milih salaki teh nu kasep teu butuh nu kasep baheula salaki ibu kasep kumaha ayeuna beuki kasep henteu beuki kasap benar. Oh, bagi kasep berarti yang kita butuhkan adalah suami yang bagaimana jujur, tanggung, gede syukuran ibu ka Allah, mun ku Allah dibere salaki ayeuna nu gede kan kanyaah tak iya keung macam amit tak iya grup iya jeung grup eta tah numpang tuh udah ngedang saja buat gede nu kitu jung ka Mekah ke orang Arab yang gede nu kitu mah yang naon gede nu kitu tata guna da lulus bisa dipakai jak naon gede kanya sama berasul ke kaboja teh gede perhatian gede kanya karena wanita bukan untuk disakiti, wanita bukan untuk dihianati, wanita untuk dihormati dan dihargai. Mantak pamajikan teh kudu boga salaki teh nu gede kanya yang gede nu kitu aku mah atuh maji da es kumaha sangarupan teh araredan kieu sieun abdi mah sieun balik ka bawah GR aca tak iya dan grup nu harejo ieu nyebut gelo kalau pakai seragam kami teh sopan nyebut gelo pokokna masawa nu nyebut gelo mah kudu dicekel aja apa aja ulah dicekek di si paek nah ibu Siti Khadijah cerdak kaya tuh sombong tuh balaga kemanakan harta Siti Khadijah setelah nikah sareng baginda Nabi semua harta kang Siti Khadijah dikorbankan untuk membela agama mentak abdi mah kitu tuh aslina ada kadang-kadang masuk udah urang teh hirup teh hayang bahagianya hayang segala sesuatu yang kita inginkan menukul dibeli hayang kabeli gitu tapi dah bukan untuk itu di alam dunia sakapun mah pun biang teh tadi kayak ni kurang semen, ni kurang kesik, ni kurang batu. Cek abdi teh cek nafsu iraha atuh orang boga baju alus meuli ladang ngaji. Aya we kudu meuli semen deui, sakapun masuk aral. Tapi dugi kalau rompok cek pun biang bayi diusapan punuk tong nalangsa tong nyebut capek da dunia mah tempat capek lain tempat senang dunia mah tempat capek tempat riweuh diuji ku Allah sina capek diuji ku Allah sina riweuh tak engke ladang riweuh ladang capek senang na urang di alam akhirat di alam barzah tong mah kami da sodakona diencan mah amin we eta dugi kalau rompok teh mama aja teh apuntennya abdi mah teh nyana kacis ngaos teh ulah nyebut kitu saur dia teh tuh tingali santri keluar ti tempat bangunan anu meunang capek nyai ngaji betah kaubanan hade teh reang nalaran alfiah reang kertahfi dibuker maraca Quran tadarus anu tas berjamaah keluar ti masjid keluar ti mushola mun awewe da beda ibu pameget jeung istri keluar tina tempat anu meunang ngabangun urang ladang kesang sorangan tanpa ada minta nol abdi mah demi Allah haram pun biang mah mun boga pesantren menang proposal ke pemerintah ngajukeun teu meunang doraka haram matak betah alhamdulillah salaki malah deui tadi ge kuku kudu meuli geulang mung lawan haji da ismah maot na carogena ti payun nah tadi abdi bisi ti heula abdi kumaha aja sok ibunya ulah pandit jadi wanita soleh ibu temukan dunia temukan harta atau pedit ku bahasa ulah sing bisa ada bahasa mah teu kudu meuli ieu mah hareupeun salaki jumetan cemetut pelotat polotot bahasa sosorok popolot ulah kitu salaki mah udah geus kolot cenah salaki lagi komo geus kolot salaki geus aki-aki ku ibu kudu jadi pamajikan kudu loba dicintai sepenuh hati namun dicium lecet aja salaki dicium wae mah amit kakareng abdi memangi jemaah nu kieu dicintai sepenuh hati aja sajan salaki geus aki so wanita solehah mah paeun salaki tawaran ibu ladenan kaula jagalah suami ridhonya suami ibu kadieu jauh di Pelabuhan Ratu di Sukabumi aya izin salaki teu
Aya henteu? Ngaji rek puasa sunat pun tengku cacak rek ngaji rek puasa sunat kudu aya ridho izin salak. Tuh cacak puasa sunat komo unyak anyuk pesen paket online. Da aya nu kitu teh aya. COD kapal kasalaki teu bebeja. Dosa. Bu, jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya. Jagalah suami, jangan kau hianati, tangis murkanya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngorak geus melenung. Naudzubillah kemek. Mata kasalaki mah kudu bear budi sae marah mai, ulah jamedud ulah jamot, ulah popolot, ulah poporong. Ngo salaki payunan ibu komo uih ngaji ibu teh kudu daek ngadang danan diri. Dangukeun obrolan salaki lain ngadangka. Maknya balik ngaji ti Majidais ibu datang ka imah jadi edan cek salaki. Beduh cenah eta pamajikan balik ngaji nalawang patong geus kieu. Cek salaki teh anjay. Ditu aya bakakak hidung. Nya hidungnya tutung. Ih, amit-amit. Baca. Sak shalawat deui. Salatullah. Salamullah. Kompak sorana ala toha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin. Habibillah. Kunaon urang kudu maca sholawat sabab urang ningalikeun mahabbah rasa cinta ka Kangjeng. Da moal aya dunia, moal aya Indonesia, moal aya Allah nyiptakeun dunia ieu. Lamun Allah teh nyiptakeun pertama nur cahayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali ibu maca sholawat ka Nabi, siapa yang akan memberikan rahmat? Allah yang akan memberikan rahmat. Ku hiji sakali maca sholawat 10 rahmat nu ku Allah dibikeun. Tong ka amin da maca sholawat ge encan. Kapan kakarek sakali aja teh. 10 kali ibu maca sholawat, 10 rahmat nu ku Allah bakal dibikeun kana maca sholawat. 10 kali maca sholawat terlalu sedikit, 100 kali ibu maca sholawat ka Nabi 1000 rahmat nu ku Allah dipasikeun. Komo lamun 1000 rahmat nu 1000 kali maca sholawat ibu tong boro-boro 1000 rahmat ku Allah nu dibikeun ka jalmi nu maca sholawat surga na ge dipasikeun ku Allah keur jalmi maca sholawat. Luar itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ibu kan Nabi Muhammad? Sing kompak cinta henteu? Ibu cinta ka Pak Haji anu tadi moto abdi henteu? Kawan Pak Haji na? Musibah ya Pak Haji ya. Awewe sakelobana nu cintaeun. Bo Tebi ibu ti bumi ka dieu bari jalan kaki ibu nu ngongkos ayeuna nyalira nu ngabensinan motor nyalira lain peda kapaksa ku Haji Dais tah dalam hati dalam dada karena kita kekuatannya gaduh rasa mahabbah cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mual aya nu tiasa nyepatan jaga urang nuju mempertaruhkan antara dosa urang nu gede jeung nu leutikna dina hari terjadina kiamat. Ternyata nu bakal nyepatan di antara sekian banyaknya nabi hanyalah baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad ninggalkeun alam dunia. Komo urang jelema nu loba dosa pasti urang bakal maut. Orang kaya orang miskin raja-raja mati, rakyat biasa Bu RT ayah Bu RT nu mana Bu RT oh iya Gusti Bu RT di mana-mana geuning ngaran RT teh bargangnya nya da kieu ka laleutik da di RT teh laleutik untuk gerenut kunaon geuning RT sok laleutik awakna sabab ngaran RT teh jauh tina singkatan RT ripuh teu puguh RW ripuh wae
Tapi ustad tinggal ibu awak subur. Namanya lagi ustad itu dah. Ustad usaha tara anak deras. Mata ibu ge lamun gaduh minantu mah menikah ka santri ibu calon kiai calon ustad. Karos ku abdi gaduh minantu santri mah ya Allah berkah genah betah. Bisi ibu teu percaya sok cobaan. Boga minantu santri mah moal hese. Mitoha koret di rukiah gampang. Mitoha goreng adat tinggal di adanan. Ku santri mah teh harares. Doakeun Bu RT mudah-mudahan ditampi iman Islamna Bu RT. Lain can maot teh urang ge bade maot. Ngadua ka Allah minta keur hirup maot hoyong husnul hoyong ditampi iman Islam. Ibu maot husnul khotimah ditampi iman Islam bab jadi akhirat wasilahna gaduh naon pahala tinu tilu rupa. Hiji tina sedekah jariah, dua tina ilmu anu manfaat, tilu tina doana anak anu soleh. Doakeun khusus kanggo Mahaji Dais putra putri putu mantuna sing saroleh sadayana. Ibu ge tong bangganya gaduh anak jadi polisi tapi teu bisa ngaji. Tong bangga gaduh anak ayeuna bisa nyanyi juara kahiji tapi teu bisa ngaji. Da geus sakarat mah ibu bade wafat moal butuh ku anak nu jadi polisi bari teu bisa ngaji. Moal butuh ku anak nu pinter nyanyi sanajan juara kahiji tapi teu bisa ngaji. Butuh mah ku anak anu bisa ngaji sabab urang rek ninggalkeun alam dunia rek mayun ka dapal Gusti hanya satu butuh bacaan Al-Qur'an jeung talqinan. Ti saha nu nalqinan lain ti kiai lain ti dulur ti baraya nu maslahat tepikeun ka akhirat tepikeun ka kiamat ti anak anu soleh. Meni bangga anak bisa nyanyi bari juara kahiji ibu keur sakarat. Cek budak teh mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Da moal kitu. Tapi budak nu bisa baca Al-Qur'an cek budak teh Yasin. Sok tutung Allahok bantuan geura. Inna kalaminal kun heungeur sakitu. Kunaon ayeuna hirup di alam dunia ulah sok gumantung wae ka makhluk, ulah sok gumantung wae bersandar ka jelema. Hayu we karena jelema tawakal mah ka Allah, bersandar mah ke kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sok ibu ayeuna bersandar ka si Besti, keur sakarat ibu si Besti mah kabur sieuneun. Tapi lamun urang bersandar ke kalimat thayyibah, anak nalkinan cek budak kumaha la ilaha illallah. Ibu berpegang teguh ibu keur sakarat ningali malaikat Israil nu bade nyabut nyawa dalam hati, dalam bahasa, dalam ayeuna kalimat lisan ibu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa ibu bagja ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu saro. Mata ingat ibu, dunia anaknya dunia komo tabang saru kararieu kongkorong gelang KBG dun. Terus saeutik ibu sor keterangan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pepeja harta banda karena dunia harta banda anak ayeuna sok loba nu jalan ka eling ka Allah teh ditinggalkeun. Gara-gara boga anak meuli bangga jadi tentara, jadi polisi, pinter ayeuna sagala ari ngaji teh bisa dibangga-bangga. Ternyata ibu pucupar enon pudar keimanan ibu naudzubillah coplok akidah ibu ku ngabangga-bangkeun anak tapi anak teh bisa ngaji. Ibu tepikeun ka akhirat cilaka karena anak teh diwuruk teh dititah bisa ngaji. Bu, area keneh. Lanjut itu lanjut. Bangga dengan harta yang kita miliki. Geus maot mah boro-boro ibu, RT, gubernur, insinyur KBG geuning kana asup kana liang. Kubur dikubur dina jero naon? Poe teu ibu dikubur sorangan. Tuh apaleun nu geus ngalaman. Eta menyebut poe teh nu geus ngalaman dikubur. Abdi mah teu apal teuing poe teuing hanteu. Eta mah meuni pangtarina poe berarti ieu teh ririwa. Mangga wilujeng siang ka ririwa. Jung ibu mah engke balik deui ka astana. Nu moekan mah dosa urang, nu nyaangan amal. Oh, ayeuna boga imah jangkung anger lah, meuni adigung geus moal maka BG dikubur dina jero taneuh, nu geulis, nu butut, nu beunghar, nu miskin, semua Allah mah tidak membeda-bedakan, diciptakan teh tina taneuh. Jadi ulah salah bu, engke ge urang teh bakal balik ka imah engke mah dah hirup keneh. Maknya balik kalah rek ngaliang. Akeun bae eta mah ti astana jung balik deui ka taneuh. Maknya ece tadi nanti imah balik kalah rek ngaliang ka Mas Jangkrik. Tok bersandar tong ka jelema tawakal tong ka makhluk wa may
yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala jalma fahuwa ribuh. Bersandar mah ke kalimah la ilaha illallah. Yuk bareng la ilaha illallah. Kompak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak semudah itu ibu, tidak semudah membukakan, menutup telapak tangan, membuka, membalikan telapak tangan budak hoyong soleh. Tetap harus ada pendidik. Ngadidik kina naon ku ilmu matematika bagus, geofisika hebat, astronomi baik, tapi yang lebih pokok anak didikku pendidikan agama, terutama ke pesantren. Tapi sekarang pesantren lagi banyak dipitnah. Tinggal di kasus ini Trans 7 Bu. Terus sewajarnya kita sowan ka kiai pantas da muridna abdi ge karaos ku abdi urang teh bisa kieu teh ladang guru ngaji, urang bisa kieu boga pasantren ladang kiai nu mampatan. Nya wajar lamun urang sowan bari ngeupelan hitung-hitung impak sedekah ka guru ngaji urang baheula. Ieu mah dikritik, apapun dikritik, naudzubillah ya Allah keung alam dunia mun geus kieu loba fitnah untuk ilmu agama. Sedangkan ayeuna jalmi anak kurang didikan tina agama, naudzubillah. Cek Arnold Tindi, the lesson indispensable for human being. We saw it the existence of man was impossible. The lesson was essential for solving the most complicated problem. Kaharti henteu. Sarua abdi ge henteu. Eta ge meunang ngapalkeun paranti pidato lumayan piduiteun. Sakitu-kituna. The lesson indispensable for human being. Agama jadi penting kedudukannya, tanpa agama mustahil dunia bakal aman. The lesson was essential for solving the most complicated problem. Agama sanggup mengeluarkan solusi, satu jalan keluar dari 1001 macam kesulitan. Tong boro-boro nu jauh tina agama, nu deket jeung agama ge ayeuna mah punten banyak orang penipu. Jika nu alus make jaket padahal dia copet. Sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi. Sementara dia pakai sepatu padahal dia tukang tipu. Sementara dia pakai jas padahal dia pemeras, penghancur akhlak, penghancur agama. Mata hati-hati dengan masa kini. Ibu budak ulah diantepkeun, didik ka madrasahkeun, ka guru ngajikeun supaya budak teh bergun. Ieu mah di pasantrenkeun henteu ka pasantren moyokan. Kemakaian kayan kieu cenah bobong si cocok bedul. Tuh cenah gara-gara di pasantren teh kitu kalah buduk deui. Sok geuleuh abdi mah kalau nyebut santri buduk cenah. Nah cenah entong cenah di pasantren masuk buduk punten Bu. Upami ngarah di emut tuh tinggal nu jadi ustadah, nu jadi kiai eta teh kabeh teh mantan-mantan bararudu. Aslina abdi mah pun bapak jadi kiai di tahun 78 dan di pesantren mah ngalaman buduk. Abdi ge bisa kieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang buduk. Caprak ladang masantren kan di pasantren ngalaman. Ternyata nu dipoyok buduk teh geuning bisa kieu tah kieu ibu buduk ge barorok. Di mana aya buduk barokah? Gagabah buduk barokah. Sok lamun ibu nyebut buduk barokah di mana keur jerawatan tong disalapan antepkeun barokah. Di mana keur kaligata arat tong digaroan antepkeun barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masya Allah, karena kehidupan itu pun tentu penuh dengan ujian, penuh dengan coba, dengan rintah. Mata kurang dilatih tas mulu dan hirup kudu kuat ka imanan bejakeun ka salaki lalaki masuk loba papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Emang aya rana? Wios rana ge nu penting ngeureuyeuh ngaji, ngeureuyeuh ibadah. Teu aya rana ngeunah di mana aya rana ngeunah? Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Emot ibu saur kiai, saur ulama, karena ulama pewaris para anbiya. Nabi tos aya urang cinta ka Nabi. Yuk untuk melampiaskan rasa cinta ka Kanjeng Nabi, lampiaskan dengan rasa cinta ka kiai. Sabab aya ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maka lamun ibu jamaah nu ngaji, man akramal ulama, mencintai ulama, pakon akromani sama jeung mencintai Kanjeng Nabi. Sok tong koret nyecenya urang di papatahan bisa ngaji alhamdulillah ku kiai. Setahun sekali bere THR kiai teh sarung BHS atukeun menu KWO ge nu 500.000 Cosmos geuning merek nanya
Puhun aya nu 1 juta mangga loba duit mah komo alus eta teh ibu. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui, tinu maot deui atuh. Atuh dipake imaman berjamaah teh ngajungjurigan. Jadi mah di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Punten da teh aya kiai jurig di mana-mana. Astagfirullah. Ibu sing arelinya tadi ka abdi nyebut eda kurang ajar, nyebut gelo ayeuna ka kiai nyebut juri. Cek abdi ge punten Bu RT nya wayahna ieu infus warga nu kararenan bade diruqyah mangga diruqyah. Bu, Ibu, apa yang mesti kita sombongkan? Ingat semua titipan kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Sok anu bade gelarkeun sorban mangga ngan punten Ibu abdi alim upami Ibu sodako jariah teu ridho ageng sing ridho alit oge sing ikhlas. Tak kieu punten Bu upami bade masihkeun sodako ya Allah abdi nyimpen artos ageng mah dengan ukur 500.000. Sabab Ibu upami 500.000 digentosan 5 juta. 5 juta upami 50 digentosan 500, upami 5.000 digentosan 50 ku Allah. Setiap lipatan sedekah dilipat gandakan ku Allah. Mana qasamalun min sedaqatin bal yazdad. Ngan ibu kade ya Allah tawasulkeun abdi nyimpan abdi ngeri ngabantos kana pembangunan pondok pesantren di Bu Haji di Cineam di Tasikmalaya. Gusti dugikeun kasean abdi sedekah abdi kakaruhun abdi saha karun ibu inung bapak abdi nutus taya di alam dunia sing janten pahala kanggo anjeunna sing janten ngocor kasihan abdi kanggo anjeunna kitu ta ibu. Ami ibu kenging pahala ahli barja oge kenging pahala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk sadayana bari moskeun shalawat. Mudah-mudahan jamaah nu bade sedekah sing sarehat sadayana. Nu teu daramang mudah-mudahan ingal disehatkeun di panyawatna digentos ku Allah ku sehat sapertos bihara bihari deui. Allahumma sholli ala sadayana Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Sama-sama sholawat semangat. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Ulah bosan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shalawat busra. Allahumma sholli wa
wa sallim. Semoga dengan berkah sholawat busra kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatan tubasiruna biha wa akhlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling dulur bantu ibadah ulah berang penting bisi nakaburu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Gusti urang sare rea Kangjeng Nabi tarikan Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana. Salatullah ala toha salatullah ala yasin habibillah. Di yaumil akhir pamugi abdi sing amin ya Allah sareng ibu rama abdi ngiring Gusti kasawargi. Salatullah ala toha rasulillah. Wallah ala yasin di yaumil akhir pamugi abdi sing guru-guru sareng guru-guru abdi ngiring Gusti kasawargi. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ngaturkeun jejak kumalun kasiro kasadena jamaah warga masyarakat ibu-ibu ahli pangaosan nu ngaos ayeuna nu ngiring nyimpen sasireun sabeunyireun tabarat tabungan di akhirat sampereun urang jaga. Mudah-mudahan sinjanten tabungan amal ibadah di payun Allah Subhanahu wa taala. Mangga pilih aya ibu gaduh tatangi keluarga baraya kantorna nutus teu gaduh ibu rama yatim piatu teu gaya biayana daripada korban pergaulan. Mangga pasantrenkeun ka ditu karorompok uyos teu oge tanpa biaya 0% teu dipungut kanggo murid anu leres yatim piatu sanaos aya ramana tapi emang tos teu mampu usaha entah sentruk apalah naon alasanana estu ibu ramana teu tiasa ngabiayaan. Mangga ditampi tanpa biaya ketik we dina Google Map namina Pondok Pesantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam. Kadeda pesantren Al Abror teh seueur ngan ibu alamatna Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Eta serlo Google Map upami ngetik ibu dina internet dina Google Map Pak ST Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya akurat dugi parkiran mobil teh ibu di payunan pisan bumi napun adi sareng di payunan asrama pameget asrama santri putra. Mangga diantos bila aya keluarga sanak baraya kelu tatanggi bila aya nu kira mampu mangga ka ditu diantos pasantrenkeun ka rumpuh ka
pesantren di Cineam, lokasina Pondok Pesantren Al Abror. Tuh tukang kamera mada eta teh channel YouTube duka abdi hilap deui RC dakwah pamit lepat mah soalna kali itu ka dia sok aya wae eta mah kamari ngaliput nuju milad pesantren di Rorompok 41 tahun pesantren Al Abror miladna alhamdulillah milangkana tuh aya tuh YouTube itu channelna sok ibu subrek ibu Uyos tak kira dietang teteh haji Uyos lah keresekan melang kitu dietang ngababun. Insyaallah setiap aja sodaqah jariah tiap malam Jumat sok diriadohkeun ku para santri dipimpin atanapi kupun bapak kupun adi ditawasulkeun sahawae nu kantos iring sodaqah jariah ka lembaga pesantren pasti tiap malam Jumat diriadohkeun didoakeun gitu. Mudah-mudahan ibu sarehat panjang yuswa. Berkah sodaqah insyaallah janten tolak bala. Insyaallah balian sedan dengan sedekah tidak akan yang bisa menyengsarakan mual nyangsarakeun mual ngurangan rezeki balik ku Allah bakal ditambah sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain cipeujuh jalan cieurih malikupat di abonan peupeujeuh pami marulih ulah upat ka awonan tuh geuning jurig manggeus riweuh nyorenangkeun kantong riweuh cengkat encan ge doa ieu can tamat can doa nyakeun bae moal nyarekan da jurig masuk sieun ku doa itu matak jurig manggeus riweuh arek doa ge geus nyorenangkeun kantong becengkat itu dah tapi tetulus ibu sieun jadi nu sieun ku doa mah jurig jadi lamun aya jemaah nu keur ngaji can doa geus balik ti heula eta teh ngaranna mingat maknya jurig ditiung atuh atur nuhun Mama Haji Dais berkah selalu untuk Mama Haji Dais tepuk tangan untuk DMW Mama Haji Dais keluarga Allahumma sholli wa sallim wa barik nu di tukang tekeprok jika nanu geureun ke Mama Haji Dais sakali deui tepuk tangan satu kali sakali tong loba-loba teh tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali ajib tak kieu resepna ceramah di payunan murid TK teh kieu geus kurang geus kesel kita keprok-keprok sabab kumaha pemimpinna Mah Haji Dais kalebet ieu warga nu ngaji nage ieu teh murid TK wungkul TK taman kadaluarsa sanes taman kanak-kanak hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saur Mah Haji Dais teh kabubar aya door press